Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngagasrok. Let's listen up. Ngagasrok. Geus sabulan binih ngagedean katingali rada badag dapuranana. Ruasna ngalegaan geus waktuna kudu digasrok da katingali jukut di sabudeureureunana ngaheurinan. Ngagasrok teh make gasrok nu dijieunna tina kai jeung paku. Kai panjang keur nyekelanana ditambah kai segi opat rada badag kira-kira 20 cm ka 30. Pakuna ditancepkeun jeung dicengkluk-cengklukeun ngabaris keur nyabutan jukutna. Gasrok teh lumayan rada berat di bawana, kudu dipanggul atawa aya oge nu diais. Mimiti ngagasrok kudu rada diteueulkeun sangkan pakuna nancep kana taneuh. Di luhurna keur nyekelanana make palang panjang 20 cm. Beda jeung tandur ngagasrok mah maju digosok-gosok kana jukut dituturkeun ku ngalengkah suku. Sanggeus digasrok pare katingalina alus, jajaranana meres jeung bersih eueuh nu bengkok. Sakapeung barudak sok diajak ka sawah mantuan ngagasrok. Nu ngaranna kolot meureun boga tujuan kunaon budak sok dibawa ka sawah sanajan bari ngicrik-cerik da mungeun. Kahiji, budak eueuh nu ngasuh lamun leutik keneh. Kadua, cenah ningalikeun lamun kolot keur digawe. Katilu, ngalatih budak sangkan bisa barang gawe di sawah lamun budak hayangeun antrub. Kaopat, ngawanohkeun ka budak kayan alam sabangsaning tutuwuhan jeung sasatoan. Kalima, ngadidik budak sangkan perceka turta mandiri. Kagenep, ngajarkeun kumaha kabiasaan nyawa di daungal tahap. Katujuh mah kolot hayang dibaturan ngawadul tambah tiiseun teuing eueuh batur. Nu ngaranna budak leutik sok sagala tatanya, beda jeung budak gede tara sagala diomongkeun. Kitu deui nini aki indung jeung bapa sok ngajak ka sawah komo lamun keur panen sagala rupa tatanen. Kangaranan nu hoream barang gawe sok loba pangolona. Hayu mending ngilu ka sawah urang ayun-ayunan bari neangan suung, kitu ceuk bapa. Si emang ngamairan, bawa atuh sakalian radiona ameh balik ngadengikeun dongeng. Di sawah sok dipangnyiunkeun ayun-ayunan mawa radio jeung dahareun. Nyieun kamonesan tina jarami, daun sampe atawa daun kalapa jeung regang awi. Atuh bakatku diolo mah eleh geleng barudak teh sok tuluy ngiclik atawa tumpak tolok nu ditanggung ku bapa. Dina prak-prakan ngagasrok sok tiblesek rampua rampel ngalengkah meuni seuseut. Sakapeung sok labuh ninggang pare nu leutik keneh. Atuh kolot teh digelendeng cenah sing bener digawena. Lila-lila mah bakatku dikeureuyeun akhirna mah anggeus oge ngagasrok teh sakotak sewang jeung emak. Dina wanci rumangsang mimiti karasa capek sok leureuh heula murak sangu jeung deungeunna. Halab-hab mah tuluy wae ngadongkang cangkir. Geus rada aya tandagaan deui ngagasrok teh dituluykeun deui sacapena. Ngarah sumanget ngagasrokna sok bari nyetel radio digantungkeun dina beuheung semet dada. Aya lagu Cianjuran make kacapi suling dituluykeun ku dongeng enteng Mang Jaya ti Kuningan. Beres dongeng dituluykeun lagu-lagu dangdut. Bari ngadengikeun siaran radio mah teu karasa digawe teh tereh anggeus. Poe geus karasa panas tandana panon poe geus manceran. Kesang geus jibruk saawak-awak. Sanajan make dudukui oge anger panas kanu beungeut karasa ngaheabna. Alhamdulillah geuning jadi patani teh bangga. Berat jeung hese digawe teh. Kulit geseng ka poe, kuku hararideung balas asup nyabakan taneuh. Awak asa pasiksak balas digawe. Datang ka imah teh ngalungsar bari ngararasakeun kacape tas di sawah. Alhamdulillah sanajan kitu teu weleh patani Sukabungah pareng ningali tatanen hejo ngemploh. Nandakeun panen teh bakal mucekil. Amin insyaallah. Itulah cerita Ngagasrok. Terima kasih sudah menyimak. See you.